Abah mah moal nepi ka ditu, jawab Abah bisi karugrag keun we si karugrag, Abah teh bakating we nih bakating, bakating kunaon bah, bakating aya pangabutuh Abah teh mudah-mudahan we ka perusahaan TikTokna, ka perusahaan YouTube-na, ka perusahaan Facebookna, Instagramna, tah anu ngaran Amang Tajudin teh ieu amun wargi-wargi aya kanyah ka Abah, tah ieu beungeut Abah teh Amang Tajudin. Amang Tajudin. Anu katingalina aki-aki tuntunan soges. Katingali pisan ku wargi-wargi nu ngaran Amang Tajudin teh ieu tah beungeutna teh tuh katingali. Tah anu haturkeun nuhun Abah rek ngucapkan jazakallahu khairan kasiro kasayan ibu kasayan bapa teh mudah-mudahan sing kengeng babalas sing kengeng pahala anu satimpa jeung kasayan ibu kasayan wargi kasayan dulur-dulur pemuda-pemudi kaneng nya ka teh alhamdulillahirabbil alamin. Tah ditampi pisan ku Abah tiluhurna mun-munan dihandap dina tanpa sampean disatut dina ati sanubari. Tah Abah atur-aturan ka dieu nuhunkeun di polo nyuhunkeun di sugep mun aya kanyah tapi hai terasa ngarepe Abah Abah mah atok-atokan teh kitu kan halangan bisana kieu Abah mah ngucapkan we ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur Abah teh aya kahoyong mudah-mudahan kahoyong mah Abah teh sing tercapai sing mulus rahayuna berkah salametna tah ka urang dieu anu sok tararani ku Abah didoakeun sing hasil parmaksadanana sing sarukses usahana usaha mah rek tani menang rek didamel menang rek dagang menang nu penting mah nyangan rezeki anu halalan thoiban ulah sampaykeun ka rezeki anu tunggal diparut satang dirumpah segala cara dihalalkeun ulah urang mah nya wargi-wargi ka dulur-dulur pemandangan anu aya di Gunung Palintang teh tuh tingali nu ngacecer aya tangkakina teh kangge naon cenah ai wartosna mah kangge obat cenah aya mah manus garharing tingali kakolotan teuing ka waktu kabur mah Abah kudu ka dieu aralit keneh kebon kina teh kebon kina Palintang teh anu ngahubungkeun Palintang ka kota Lembang teh ieu tah tinggalan di pinggir-pinggirna tur kebon kopi tur tangkakina tah ka dulur-dulur da sadaya ge dari wetan sampai ka kulon teh dulur satunan Kangjeng Nabi Adam urang mah urang saling doakeun we da basa mah teu meser tah anu Amang lamun aya kanyah ka Abah tah kalangan dong nu aya di pasar Ujung Berung so nu ti dieu pan ka balanjana ka pasar Ujung Berung tah ayeuna mah Abah teh yakin bener atok-atokan teh tah Abah geuning eta teh raka abdi anu ngebon didinya teh kebon kopi teh daunnya apa di video ya supkeun tuh tingali mun barurum kopina ge ngan ieu kopina ieu mah san puluhan tahun aralit keneh tingali mun marespel mah kukulintingan di tah Abah geus nemongkeun kopi mah Abah teh maloba nu di sarioskeun tah ieu kebon kopi mun sae kieu tingali barurum tereh di panen mudah-mudahan we sing kapetik hasilna kala buahna malah mandar jadi rahmat jadi penghasilan haturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur anu Abah ngiklankeun kebon kopi di dieu mudah-mudahan anu pariogi kebon kopi lah lamun rek ka Palintang aya di warung ge kopi Palintang tah ka wargi-wargi kopi mah sok aya di warung geus Abah tos ngopi di warung teh tekan tenan we Abah teh tambah langkah ka buah rek video kebon kopi Abah mah panjang anu di ngalakonkeun disarioskeun mah noroweco teu puguh Abah rek ngahaturkeun nuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.